Nah, ya, ini aku masih jadi tuh si nuju bulan teh. Ngarujak we doang iem embung yang ngundang tetangga yang acara pengajian. Siapa gitunya gaya wae digedekeun iem. Aya modal henteu aing teh nyekel duit iem. Kitu mah saeutik. Kitu mah saeutik ngarujakna encan embel-embel nu lain. Ya mah mah 1 juta ge Nya mah emang nage 1 juta mun aya duitna mah. Bunga pokoknya mah wing hayang dimeriahkeun hayang ngundang ibu-ibu pengajian. Lamun aya duit mah hayu wae iem, eueuh duit iem. Mama gitu wae Alhamdulillah saboga anak parawan ditinggalkeun si Is teh. Boga anak hiji-hijina lalaki ge jauh wae. Amprok sabulan sakali ge henteu. Rekiraha balikna si Asep teh janji hungkul jeung janji. Untungna aya budak titipan awewe deui jadi aya pangbeberaha teh. Neng, naon Bu Haji? ngerjakeun PR can. Entos Bu Haji keur peuting. Oh, aing geus ngerjakeun PR mah. Ari dahar geus can si Neng. Entos Bu Haji keur tadi. Oh, heuh. Bu Haji, Naon Neng? geuningan Mama henteu nelpon. Oh nya padahal pejuma encan sugan Neng ke sugan peuting. Heeh meureun nya Bu Haji. Oh, tungguan nya. Heeh. Tapi peuting kade ulah buru-buru sare. Heeh Bu Haji ke hudangkeun weh. Heeh nya. Tos atuh Bu Haji ku Neng. Bae ieu mah ku Bu Haji kaduga kene Neng nam ka ditu ngapalkeun weh. Oh nya geus atuh Bu Haji nya. Jung. Wah kuncar waktu kunjung pacar. Wah kuncar cari-cari pacar. Wah kok panas banget sih ya Allah. Cuaca panas banget sih. Duh asa aduh kebeneran tuh. Aya tukang es. Marapat. Mang, meuli Mang. Mang. Es Mang. Bubu yang beli es ya Allah anak-anak kalian pada beli es ya Allah enak banget iya baraha abang iya weh 10.000 weh jeung abangnya makasih banyak bye. Panas banget lelempangan ge nya aing jadi inget kejadian kamari teh ya. Enak mah aing moal ngabohongan jelema kamari aing nek pae, untung aing teu paeh ge. Lamun paeh mah aing. Duit keneh di wae. Can baragadna. Ih baseuh kieu sepi eueuh jelema Aing moal kitu-kitu deui Aing ngomongkeun mah nya, aing ngomongkeun moal da lain panyakit lamun ngabohongan tah aing panyakit. Untung aya Bu Haji aing berobat beak 50. Cager deui aing lamun teh mah beuteung aing nyawa tuh. Padahal mah aing cuman minta duit ka si Euis nya kudu nyeri beuteung. Emang aing salah. Ngarampok lain aing. Senarian eueuh jelema liwat ka dieu. Rarusin aing masal geus kieu teh da. Coba kudu diturutkeun wae si ieu mah. Ari kos batur mah loba duit, Yem. Loba duit ari kos batur mah.
Urang ari nurutkeun wae batur mah kumasih lieur atuh aing nangtung paeh nangtung ngalang layung meureunnan. Nurutkeun wae nu beunghar mah. Ieu tibang boga kolot sabelah. Ini segala hayang dimariakeun. Emang nage nya anak incu pertama emak gitu. Kudu kitunya. Ya tapi na modal kumaha sih? Sia mah heueuh nya istuning pisan. Ngalilieur wae aing teh bener-bener sih ieu mah. Lamun manehna usaha mah sugan ieu. Terus aya salaki nu usaha. Ieu mah salaki eueuh. Ngandelkeun ti induk. Padahal mah teu naon teh ditujuh bulankeun oge kitu. Teu disalametankeun oge, nu penting mah langsar lungsur iya. Iba ngandalkeun usaha kolot atuh. Ngarongsok unggal poe. Paling menang bara kilo, 2 kilo. 2 kilo ge bara duit sih, 4.000 meureunna. Ayeuna segala hayang dimariakeun. Rusing, pusing, Gusti. Iraha beunghar teh. Ma iraha beunghar. Ah, tingongorang mah teh dibalangsakeun wae geuningan. Apa cenah dunia teh berputar. Geuning mah ngajedog di dia keneh kitu. Aing mah nasib teh kieu-kieu teuing. Aing mah maka sugan ka Saudi milu si Iis dumuk aing di ditu menang gaji unggal bulan. Boga salaki di dieu ge labatan, teu boga salaki ngiriman henteu mere duit henteu. Pusing jeung pusing we aing mah. Sugan teh aing doang nu pusing teh aing nu leuwih pusing ti aing. Enak. Seger banget ya Allah, nikmatnya. Salaya nu kieu datang ge aing mah ragap. Manek naon sih ka dieu urang teh keuniiskeun pikir eta euis. Aduh seger banget ya Allah, niiskeun pikir mendingan minum es. Bunga urang karak cager nyeri beuteung teh. Kunaon sih? Nyaho ngising wae. Ih, kabela teh kunaon ngising wae. Euis urang nek curhat Curhat naon deui jeung euis? Mana mah hirup teh ngeunaheun euis jajan ieu HP ge kamerana aya 8 itu. Ieu teh kamera bodrek. Ieu, ieu teh HP lieur nya. Heeh, kamerana aya 3 jadi jiga bodrek. Euis urang mah nya boga salaki ge teu balik-balik. Kunaon sih teh balik-balik? Jadi urang mah randa lain, parawan lain. Oh, janda bukan perawan bukan judulna nya. Oh, berarti Bang Toib. Ya, meureunna nya ieu. Hayang ka Saudi urang teh ko si Iis. Mane wae teh ka si Iis. Henteu nya mane mah teu bau nya. Henteu anu mana teh sih? Nya nu tulin teh buukna rintik. Baheula mah manehna pernah gelo cager deui. Oh, Anakna teh leungit. anu pernah nganter euis menta. Eta teh lain sih nyaker itu daging teh ka Bu Haji. Heueuh sugan eta. Umeureunna Manehna ayeuna teh usaha di Saudi euis. Urang hayang ka ditu yang usaha sugannya. Urang kieu wae mah nyaho atuh bingung. Bu, euis mah nya kabela sieun kapanggih majikan anu tidak sesuai bisi galak. Iya kumaha urang di dieuna, urang di dieuna baik mah di ditu ge baik. Oh, kitu. Nyaho. Teuing sieun we engke sieun dina naonkeun teh. Pusing euis urang di dieu mah nginjem jeung nginjem we. Uyuh urang hirup oge nginjeman we duit da nginjem. Ngomong-ngomong nu kamari can mayar ka euis. Kan anu kamari jadi diingetan euis. Ya atuh euis urang duitna ti mana ayeuna kita boga duit. Kabela mah kitu wae sok pura-pura amnesia. Euis ge butuh kabela. Tanya kebiasaan ai euis keur ngomong teh sok ditinggalkeun. Emang euis teh congcorang hirup diabaikeun batur kenyap-nyap ngomong beneran. Kalau ka ditinggalkeun nyaho eta teh ambe teu hayang nagih. Itu kan ambe entong nagih maksudna mah meureunnan nya. Dasar teh Bella kelakuan lagu lama teh Bella kayak gitu ya. Mendingan minum es. Mama ngomongna teu boga duit wae padahal mah duitna loba eta teh nya ka anak. Padahal mah anak yang nuju bulan teh diturutkeun. Paling oge beak kanu 1 jutaan. Terus arek ulin para rusing mikiran wae kolot.
Itu duitnya mah loba. Digentong sok gerage. Di tempo dicopet weh, ngambak teu narima ku anak. Mak, namanya Masih ya, naon? ya tuh 7 bulan. Ya dengek ngadi. Hadi, saya gablek duit ente. Nyonto mah duit di mana ah? Saru aja teu gablek duit ya. Nyaman neangan atuh. Ulah sok ngababarikeun wae dah hayam. Neangan nginjem-nginjem atuh ka tetangga. Neangan ka saha? Eueuh nu geus teu percaya deui ka sia eueuh. Nuhun ka Bu Haji. Nanon Bu Haji. Abi embay atuh ka ditu. Kalau mau kabi embay mah iem sete. Geus urang Terus kuliah. ulah sok gede laga, ayeuna mah ulah sok gede laga, nu penting mah langsar lungsur. Nya hayang kos batur mah ya acara Oh, sia mah hayang we kate jok ku batur. Bari lancar. Hayang disajung-sajung we ku batur sia mah. Nanaon oge, Mama ngomelan wae ah. nyalain ngomelan. Lamun aing loba duit nah hayu wae. Arek nangkap si Lesti sugan. Nyapi aku 7 bulan nangkap si Desi. Nya bisa wae. Arek nangkap Mamah Dede sugan sia ka ambe diomongan ku Mamah Dede, ambe dicaramahan. Urang ngahiang mah. Hidang. Terus arek ulin. Ampun lu. Amit-amit si iem. Lamun aing beunghar mah hayu wae iem. Aing teu gablek duit. Boro-boro saker kikituan meuli beas oge eueuh iem. Wadah, nagih wae aing, nyaho aing teu gablek duit, nyaho aing pusing nagih di dieu si Eus mah. Ya ampun, pugu aing hayang makat ka Saudi. Belek, Mana sia cileuh? belek urang arek 7 bulan. Datangnya minggu hareup. Masa isa benerna berapa bulan sih? Teu nyaho kerok. Aya teh 6 bulan teh 7 bulan Iya, tara diitung. Ya, iya sia jadi nyaan reuneuh ya. Boga anak teh. Itu udah sia mah reuneuh teh kakolotnakeun teh ya. Ari reuneuh kolotek ieu nya sagala dirasa sia geus pagel teh, Ya, geus ya. panas Aing teh bobokong. pusing, aing teh Pusing ye. kunaon sih? Aing hayang ka Saudi Saulah ka Saudi ke sia lalaki di Saudi beak. Ya pugu salaki aing ge teu balik-balik aya boga salaki ge. Baheula masih sia ka datang. Saudi teu sukses sudah. Si Isma sukses tuh aya ngirimna ka Bu Haji. Geus teu aneh. Jelema eta mah. Ya. Pokona geus nya ulah Ya. ngabahas naon. Dengekeun. Datang minggu hareup. Masih ada acara rame pengajian. Pengajian ngundang Mama Dede. Mama Dede. Nu di Indosiar teh ya. Bobogo Mama Dede sia jeung ngarujakan lagi eueuh teh gablek balagus sia sabaraha. Eh, Nu penting mah ya sembarangan sia teh wae, lahir aya. kenapa bari ngajurus selamat anak ke jeung sia. Aing mah yang katempo wow. Yang ngundang ketempo ku tetangga. Kajen awewe Mama Dede aya Mama Dede Komala. Aya Aya sa. Mama Saci. Nya ulah henteu nya. Ya pokona mah mau beas we. Oh emang aing kalayan Geus kudu nama mana teh dulurna si Amat guru babawaan. Kudu Ya, nyumbang. ieu ge nyawa anak si Ahmad, nyawa lain Nah, si Ahmad atuh, pokoknya Kawin ditumpakan babaraha. ku batur. Beberapa bulan sia geus reuneuh mending geus gede. Ayeuna si Ahmad di panjara ge can lila. Ieu mah anak si Belagu. Ahmad Si Ahmad belagu indung teu boga oge segala hayang nuju bulan diramekeun segala Oh rupa. nyakeun bae ami Yo unsur jadi jelema mah langsar. ya, jadi jelema mah sia teh sing ngarumasakeun teh jelema teh gablek. Balagu. Ngakon deh sia mah sirik malulu ah. Sirik naon ka jelema teh gablek aing kudu sirik ye hiji deui nya. Lamun sia butuhna naon, ulah nanyakeun si Ahmad. Lamun anak sia ngeak ti peuting ulah nanyakeun dulur aing. Moal, ya akteuna rek akte si Ahmad. Moal ku aing mah dibikeun. Nya rek akte Ya sah. saya aku sorangan sia ulah mamawa dulur aing. Nah, pokoknya mah si Ahmad keluar mah kudu tanggung jawab. Terus sekali mah teu ka aing bungbong. Mun teu ku aing dilaporkeun ka desa inget diuruskeun ka kecamatan. Teu nyebut uang ka aing nya anak sia. Nya pasti nyebut. Bungbong aing. Pokoknya mah sia nyumbang barang atuh. Sudi aing teu baroga duit pusing. Amit-amit. Si Ahmad teh rada burung dulurna teh. Sarila. Neangan baju teh nu kumaha wae sih. Ampun paralun awak gendut. Eueuh we nu pantes dipakena. Jabarek kusum nu hajat. Ieu nu kieu komo beuteung biki gendut wae katempona. Nu kumaha bae nya. Alah hararese ampun paralun. Ieu tah anu warna hideung we. Warna hideung mending we teka tingali teuing gendutna. Majikan telepon di lembur.
Duh, LD nang 110, coba orang 130. Yang deui wae kitunya. Hei, halo. Halo, assalamualaikum Bu Haji. Teteh. Teh ka dia teh, aya mama. Non Bu Haji. Ya, aya mama telepon, Bro. Mama. Teteh sehat? Sehat, Mama. Alhamdulillah ya Allah, Neng. Bu Haji bager henteu, Neng? Bu Haji bager banget, Mama. Gitu, alhamdulillah. Teteh, Mama di dia tuh, gawe nu geus kitu. Capek, kudu prihatin ya, Neng. Heeh, Ma. Bager dais, daekeun mantuan pagawean urang oge. Ulah melang, ulah hariwang ya. Nyakeun bae atuh. Da daekeun digawean ge titah ieu kurang oge. Ayo siap tara ka mamana sabalik sakola gebleg langsung ka imah. Mama hayang teh es teh. Iya ke, udah diolok-oloknya, orang capek banget di dia. Moalah, ngasih sama duit aing teh beak-beak. Gaya. Gaya aku loba duit tapi nama eueuh. Naon mah? Iya, es teh bicamea. Oh nya susu sok ibere pang meretkeun nongko. Iya, mah meser di bicamea di ditu. Eta jauh cenah meuli teh di bicamea cenah eta hayang es. Heeh, Neng, sing prihatin ya gelisnya. Heeh, Mama. Uwe Mama. Apaan can ka beuli eta teh ya HP apa roak. Iya, tapi kangen Bu Haji. Oh heuh nya kangen nya. Oh iya, hati-hati digawena itu nya. Iya kan meresan gudang. Titipnya Bu Hajinya, si Neng Napisa, sekolah sing benernya Neng gelis, ngaji, sing pinternya. Heeh, Mama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyanengnya bager majikanana. Heeh, Bu Haji. Mentak sekolah sing bener nya. Heeh, Bu Haji. Yang digoyang-goyang yang. Adut. Ayo kita berdangdut. Jangan digoyang yang. Jangan digoyang yang. Dangdut tekotek dangdut tekotek dangdut tekotek Dangdut nih. Ya, kemarin gituin Eis kan sama si Amel. Tapi si Ayu yang kemarin mah. Amel sama Ayu ngerjain Eis. Tapi kan bukan Amel. Amel nggak boleh gitu, tahu nggak? Jehong tahu nggak kalau kayak gitu tuh, tahu nggak sih? Jehong. Lu jangan marah-marah ke aku. Ya bukan Aku jadi marah-marah, capung, tahu nggak? Masalah capung mengawang-awang ya tuh luhur. Ikut capung Ya Allah, capung. Udinda ikut capung. Capung. Nyanyi. Lagu apa Wah kuncar. Sok nyanyi Wah kuncar, ho, wah kuncar, ho, wah kuncar, ho, ho. Bu Haji, assalamualaikum. Itu ibu hamil. Bu Haji kemana?
Ya biasa ya merek nagihan ka ditu teh. Kali itu kapundang. Bu Haji engke minggu hareup ulah henteu datang, urang rek nuju bulan. Boga modal gitu. Alah mending ngahinakeun banget. Nya aya lah modal mah maodang geus nyadiakeun 15 juta. Duh, gitu coba Oh. aja rek kamprokan moda. Awa maoda naik ke liar. Duh nya alhamdulillah tuh boga modal ieu mah. Ya heuh, Bu Haji engke datangnya ulah henteu. Mawa buah-buahan atuh buah-buah naon atuh buah berenuk ke bawa. Saya teh emang buah berenuk meunang gitu di rujak. Urang mah rek diparu deh embung di ieu embung di Oh iya. Ejeng Surutan di ieu. non di itu ditumbuk mah kurang enak Heeh, mending diparu deh Bu Haji Kata nyerap Ya gula. Bu Haji ngomong buah naon sih da urang makan kakarak tehnya. Boleh sampe yam buah, balimbing, Dalima meureun. dalima komo kudu aya caya. Aduh, nya kudu beak gede meureun Bu Haji. Ayo cenah pan modalnya 15 juta. Nya 15 juta ge karak aya duit 350 Bu Haji. Ya Allah, aing suka teh we 15 juta. Nyangke cugan mah odah nih Andre, tapi make belut ente Bu Haji. Oh nya heueuh make belut. Belut lele meureun gabus. Lawan bodas. Oh, arek dikubur pake lawan Anya bodas. sia teh paranti eta, sasajen aku kudu aya. Ya orang kudu balanja heula ka pasar meureun. Nah, eta duit mah mahi moal. Teh nya emak Yang geus satu Bu Haji Heeh, ayo aya mah. Heeh. Geus peren mending kuat mogok. Assalamualaikum, Mak. Bu Haji. Nah, Waalaikumsalam. kabarna, Mak? Nya kieu we Bu Haji Eta manja ngarong sok teh. Manjang ya alhamdulillah kamari ge geuning menang 25.000. Namanya lumayan ya. Nya lumayan Bu Haji teh Ya, Mak, ngomong-ngomong heuh kitu sih ieu minggu hareup rek nuju bulan. Eta geus ngawawaran. Oh, pajar teh ulah poho datang cenah. Kurang hidang geuningan teh. Ya, ai kuing teh tanya kieu, Mak. Ya memang boga modal rek nuju bulan. Pajar teh cenah boga 15 juta. 15 juta di mana? Eta teh akhir-akhirna mah ngomong aya 350 Bu Haji. Cenah kitu, Tuh Mak. hidup nih geus kuat ngawawaran ka unggal jelema. Aing ge can ngaheueuhkeun. Tadi teh manehna kitu Bu Haji, Hayang beureun. aing aing can ngaheueuhkeun ke hela rek neangan hela. Ya emang nage heuh sih, Mak. Incu pertama. Nya anak heuh Bu Haji, pertama. lamun boga duit teh nya. Ieu duit di mana coba ge? Nya entong loba-loba teh ngundangna atuh Mas, saetana we sama hina duit emak. Nya paling mah marek ngarujak we doang Heeh, ngarujak. Nya heuh bagikeun ka tatangga geus dong segala Maria. Tapi ngomong-ngomong emak nya kal deui teh eta salian 350. Nya eueuh Bu Haji Ya iya tuh wing rek entong. geuning kunaon sih. Entong kembe 250 ge mahi meur Bu Haji aya tuh tetendaan mah. Ya mah aya saeutik ya mah ya. Ampun teh ngan batur ulah teh. Ajon ih. Ka wing boga buah naon-naon sih mah di imah teh nu aya di kulkas ke ibawakeun nya. Buah bernuk. Nyontoh atuh mah berani teh batur parae deh Ya atuh Bu Haji. Ya nuhun pisan nya. Heeh. Ya Ya aya di kulkas pasesaan nya urang bawa nya. Kajen bawaan kulkas wing meni 2 kali ngomong teh. Meni labatan ngomong aja orang tahu meni grogi. Bu Haji yang ngomong nuhun pisan ya geus dibantu wae nya. Ieu ka mana sih ka mana Bu Haji? Ya biasa keliling-keliling lagi han kalem. Ya heuh atuh Bu Haji. Ya ayo atuh nya mah nya. Heeh. Ayo. Alhamdulillah tuh aya pan 100.000. Ampun teh ieu mula waka ngawawaran jelema atuh ieu aingna ge eueuh duitna. Bu Haji mah ngartikeun pisan jelema teh. Sok resep dah ngajailan jelema teh, komo ngajailan si ieu mah. Aduh, panas banget aduh. Hayanya, kurang ajarnya, kurang ajar. Ya. Iam. Naon sih, Mak? Kadieu sia. Naon? Sia meni geus ngawawaran we jelema geus 7 bulanan teh. Ngawawaran saat sih? Bu Haji. Tibang bebeja ka Bu Haji. Masa ngasih bea ongkoh? Heeh, tadi amprok di jalan. Kasih euy ongkohnya. Untuk amprok geus euy. Wah, sia kasih Ayu ongkoh. Oh, si Ayuna. Mau kasih Amel gondok Mas ya. Oh, si Amel gondok teu ngider.
Hidang ulah waka ngawawaran ieu aing pusing ieu neangan duit tang pusing. Pusing wae ah. Isuk pusing wae. Teu hidang siapa teu mikiran aing geuningan, mikiran wae diri sorangan. Nakon bae tuh mah moal Pusing ya main teh neangan biayana pusing. Moal pokona mah urang hayang nuju bulan. Hayang segala aya lauk teh ke Bu Haji teh lauk cenah lauk gabus, lele. Tah Terus kitu heuh terus. buah-buahan, delima. Terus naon deui terus. Pokona mah beak 5 juta mah. Heeh, duitna ti mana geulis? Nyati emak. Ti aing duitna. Heeh. Geuningan we ngadeulkeun salaki sia. Nya usah laki wing di penjara mah boro-boro mere duit. Geuningan sia ngadeulkeun wae ka kolot teh Ya hidang. kasade sih emak. Ya, kolot teh pagawena naon? Kolot teh pagawena naon? ngarongsok. Nya mantak ge. Yeh, sia tahu diri jelema mah. Atuh ah. Ya ulah karep wae sorangan. Nah, terus kumaha si Bu Haji geus dibarejan si Belar 7 bulan minggu haro. Kan cek anjing gedeung hela aing mikir hela kumaha ye supaya bisa. Aing neangan hela. Nyalila mikirna emak ah. Nah, Pusing yang teh yeun, pusing yeun. Ulah cek sorangan wae atuh yeun. mama gitu Iam, Ya, dengekeun aing. ulah asup ah. Iam, Ulah asup. dengekeun aing. Kali tuh ah. Aya teh duit tah sia. Nah, Nah, nganya untuk tutang enjem. lamun aing boga duit hayu. Hayu ku aing di modalan. Ya aing eueuh duit sia aing nanya ka sia boga duit teh sia. Awas, Mantap ya sia kudu tahu diri aing usaha yeun. Hajinya nginjem. Munjam minjem sia. Sia mah teu karunya ka kolot. Nu aya mahan wae kolot. Itu karunya kakolot, mak. Kan ieu teh acara 7 bulanan kudu aya, mak, kudu sadia. Gandeng sia. Gandeng. Ngasup, tuh ngasup. Embong. Iram. Embong. Entar ngasup. Halo, assalamualaikum. Lain kedengar aja si Bella kode kumaha. Si goblok. Ku aing kudu di paruman si Oda dean. Si Oda we telepon kadang. Oda hayu aing teh cebrek wae sorangan nyong. Ayo 1 2 3 jalannya. Muah teh kuat nempo teh lalam bubu muah. Iam. Naon sih, mak? Kadia. Saya menegas ngawawaran ki onggal jelema teh hidang. Ka Bu Haji doang, mak, jeung kasih Bella. Kasih ayu. Henteu. Pasti sia mah onggal jelema. Lain entong, arek ngagelap. Si anjingnya jahat banget ya. Entong rek ngagelap.